teh ulah nahan kaabotan. Lamun hoyong miceun nya miceun heula. Ngagitek we ka salat teh nahan itu dah. Biasa nahan itu apa itu keluar saeutik kagok teruskeun we. Beda saeutik. Saeutik ke keluar itu tanggal batal. Nah, ibu cenah kita wae hayang itu cenah. Itu kita saeutik cenah batalnya. Saeutik ge batal gitu. Lamun nuju aya pamenga, nuju hayang ka bobos heula sok sing tarik we. Yang heula sing wareg tahan heula. Kajabi upami jamina dina kayaan dawam nur semade dawamul hadas. Dawam hadas anu kieu. Mun urang backshare nya, backshare benten sama hitut. Hitut mah teu aya nu hitut temen habenan aya eureuna. Tapi nu backshare mah pan aya teh backshare haben-habenan. Eta dawamul hadas teu kaok geus wudu bijil deui. Geus wudu bijil deui anu backshare masuk haben-habenan. Dan upami urang gaduh panyawat backshare atanapi dawamul hadas itu atanapi upami istri mah anu ngagaduhan panyawat istihadah. Istiadat getih panyawat atau head itu kan aya batasanna sadinten minimal sadinten sawengi gali-gali mah genep itu 7 dinten paling lami 15 dinten ibu tetes nyatet dina kalender itu geus 15 dinten eta bijil keneh darah teh eta darah naon eta teh saur ulama fikih lamun tos 15 dinten disebutna darah penyakit istihadah. Wajib sholat kumaha najis ya teh najis tetap najis mah najis ngan disebut teh dihampura tah jamin nu kitu teh disebut dawamul hadas ngan ari jamin dawam hadas mah dina cara wuduna benten jeung nu teu dawam hadas eta mah wuduna teh kedah di tepat waktu sholat jeung dina sawaktu sholat benten lamun urang gaduh dawam hadasnya teh istihadah teh ya terbiasa orang sholat wudu jam 10. Tak urang mah nu normal kieu tegaduh istihadah, tegaduh dawamul hadas. Ayeuna rek sholat lohor wudu jam 8 geus duha, gasan batal sah. Abdi teh sholat duha jam 10, alhamdulillah. Nuntosan we daya cai ieu teh nya rek wudu rek sholatnya langsung da tadi duha atau sholat wudu. Nah, langsung sholat lohor da batal teh sah kitu mah. Tapi dawamul hadas mah anu istihadah mah ulah wa wudu lamun teu can adan. Dan nu backshare ge kitu, can adan mah ulah wa wudu. Ngong we adan, nembe wudu. Beres salat, datang asar deui, ya udah asar deui jadi sasolat teh kitu. Nu istihadah mah janten ulah ditahan. Tah, kumaha rek kusuna lamun inget kana hitut. Allahu Akbar, beda kok Allah dibandingkeun jeung hitut. Ingat ka Allah jeung inget kana hitut gitu kan. Kumaha ya teh cenah.